Aduh, ke zaman ayeuna bingung we boga kolot. Oko hayang di aku jadi kolot. Lari ayeuna urang aya kahayang nepi ka teu diguguna. Kurang kumaha ayeuna mah urang jeung si Uwa sok. Si Uwa mah hayang nanaon digugu. Buktina tah beko dipangbelikeun dua ku si Uwa. Hayang urang mah lain teh hayang aku kanu jadi kolot. Urang teh lieur. Kenaon, Bos? Tadi ka imah eueuh geuningan aya di dieu. Heuh aya eta peda kolot. Oh, kurang kumaha kolot teh kurang disamat. Hayang-hayang heuh disamat. Tapi ra urang mah da hayang aya kahayang. Hayang naon atuh? Hayang beko urang teh. Nya atuh kalau tere kumaha hayang beko atuh da meuli keduna da gede beko mah. Itu buktina tuh si Uwa dipangbelikeun hayang Nya beko. eta mah si Uwa beda atuh kudu ngahargaan kana jadi kolot teh. Geus ayeuna mah nu instan we. Naon atuh nu instan? Eta mie instan. Ah, dasar Seneng Yuyun ka mana wae instan. Ah, lieur Seneng Yuyun mah. Nya urang teh keur lieur der ngomong teh instan. Instan naon instan? Hah, aing mah nu digarawe di mana tuh can aya kada rieu lah. Aduh. Hei, kenaon? Kenaon? Nirowas isukan teh saha? Atuh keur nungguan ieu nungguan nu digarawe. Teteangan saya tadi itu tuh tugas teh loba sarua gaji sarua. Heuh aya naon atuh? Kalah nongkrong ngiuhan wae kumaha lu digarawe. Balanderna lamun teu ditungguan mah. Apaan cek si Uwa kita tungguan di dieu? Uwa si Uwa. Kita aya rana teh di dieu. Ya aya atuh. Pantesan dirinya betah di dieu. Hayang. Ulah beja-beja. Hah? Hayang. Oh, siap atuh kitu mah. Heuh. Siap pokona mah. Pokona cek beja Heeh. di proyek ieu. Saya teh ngarah betah ngarah balik ka imah teh rada saminggu sakali gitu. Heeh. Heeh, benar. Betah hungkul. Aya rana. Iya pokona marana. Tadi wae ka dieu aya. Aya si Neng Yuyun. Alah sia. Si Neng Yuyun geulis jelema mah asli. Sabaraha? Ieu nyagokna. Gampang eta mah. Gampang pokona mah tong bebeja ka si Uwa. Kurang lah aya di dieu. Proyek. Urusan lah proyek. Siap. Nya ka ditu lah. Ya, jika ditu dieu mah. Bener cek barudak mah upan teh pang alusna. Dan neangan gawe ge nih hese komo deui neangan pamajikan. Semangyana di proyek sakitu lobana urang neangan gawe. Enta gawe nih hese. Urang mah gawekeun urang teh nya mah teu pagawean teh nguseup ngurek. Mana di lauk teh nyangut-nyangut Kur. Kenaon di dinya? Abi, Heuh, katinggalna ieu keur naon? mah nya nguseup. Keur masaknya nyang nguseup atuh. Sukan teh nguseup. Da mangyana mah lieur abi minta pagawean teu dibere wae. Lain kitu ya. Lain ku masalah pagawean. Lain ieu nguseup aya dinya menang nguseup naon nu kieu? Abi nya nguseup lauk atuh mang mah nya nguseup. Nguseup mah tuh di ditu na balok. Pagawean nepi ka stres kieu sapopoe. Berarti anu ku Neng Yuyun tadi diomongkeun. Heeh. Keur di dinya meureun. Padahal mang ieu di teh bisa ngalempeng-lempengkeun paku. Terus Nya sok atuh pagawean bere. atuh di proyek mah ngalempengkeun paku. Naon atuh? Mantuan ke tuh aya beko nu kurang. Siap lah. Keganjal tah. Ngejalat berat. Atuh paeh urang.